Blora oh benar Kang lamun urang ngadahar rezeki tina ladang anu haram kumaha akibatna teh Kang komo diparabkeun maka anak jeung pamajikan eta teh sacara teu langsung diracun teh anak pamajikan teh di baruang nya Kang di baruang benar saliwat mah heueuh jiga nu nyaah hayang menang nomor teh keur anak pamajikan hayang boga rezeki tapi lamun hakikat lamun ninggalkeun hakikat napan diracun sabab engkena bakal jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa eta nyalur ka itu nang ke akhirat ya bener ka bawa bener apa ngagusur meureun ka urang ke teh ka neraka ai nar teh seuneu oh nar teh ai ka teh maneh jadi seuneu sia nu ngaduruk teh dadu didurukna ge sia suluhna ge sia oh teh lumatak pangeran moarek nyiksa jeung ngaganyar teh oge ka saku makhluk angin makhlukna we kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran saha nu nyiksa saha nu ngaganyar ya bener da urang-urang keneh oh bener teh Kang beuki dieu beuki kahar cek agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang eta teh marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus hayang dibersihan cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh amuing aya we kajadian teh ucu sumohon wah aya we rintangan abong di dunya romantika kahirupan rupi-rupi kajadian teu itu ieu itu leres kulan lamun urang mikir mah da ieu teh di dunya ucu sumohon sagala jadi hartina teh ieu teh ditinggali-tinggalikeun tanda-tanda keagungan anjeunna diebreh-ebrehkeun sagala rupina sumohon leres kulan can didenge-denge teh mah jeung aya kolor ijo leres rupi-rupi kajadian di dunya beh dieu bangkong dikeri kulitna pajarkeun teh aya nomor cenah awak bangkong lain asa kalangkungan wah nah asaku kaleuwih teuing sumohon nanaonan sedengkeun pangeran oge teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwih ta eta wa kulan bet loba ngabalieur tina ayat-ayat Allah ujang seueur ngabalicet wa kulan keuneh soal Quran mada tulisan eta mah tapi ieu Quran anu bukti anu nyaeta anu katingali sapopoe kajadian-kajadian teh marukana eta teh lain Quran ucu lain beja lain pituduh sumohon eta contohna we eta pikeun jalan ibadah Quran geus ngabejaan kurunyung jelema anu gondok tenan diberitakeun dina koran dina TV teu boga waragad keur ka rumah sakit eta teh Quran beja ka urang keur nu mikir supaya urang daek nulung ka nu butuh sumohon eta wa apa eta teh proyek keur akhirat mah jang laras proyek jalan ka akhirat nepi ka loba di dunya nepi ka manusia loba ngabalieur nu miskin pabalata keneh tulunganeun loba nu matak cenah geuningan memeh urang init ka Mekah teh tempo heula tatangga belah kenca ka belah kidul 40 imah tingali bisi aya nu teu dahar bisi aya nu kalaparan belah kulon 40 imah kaitu papai bisi aya nu teu dahar laras bisi aya nu teu kabeli baju sateacana kakaler ka kidu ta eta dulur 4 kali 5 pancer teh cu nya red ka kanan red ka kiri teh paingan saban kiceup saban angse saban reret ka kenca ka katuh
dah urang ulah petot eling ka anjeunna nya tepat kuruloha dikron kastiro dikir nu teu aya wates wangeunna sumohon wa tapi heueuh nu karasa ku aing ieu mah ku aing loba ngabalieur aing oge Allah kitu loba poho kitu wa laras ujang kene wa ya akang da jeung nyana tuh jeung aya kadang-kadang jelema sok tibalik keur sok dibalik kumari akang dume eta sungut anjing teh najis ada bener najis bener eta ge najis pan sungut anjing mah gerapek pikir ku si lain kadang-kadang tibalik teh hate nah habet ngewa ka anjing laras dumeh eta anjing kena sungutna kana suku urang ambek pan dari dipae padahal lamun dicopot eta teh eueuh proyek akhirat teh naon wa ke proyek akhirat akang lamun dilamot anjing teh pancek katerangan ieu pemerintah sumon lamun dilamot anjing atawa kena sungut anjing karena kulit urang kudu dikumah 7 kali ku cai make taneuh ongko laras apa jadi gawe teh jadi proyek artina tat ari ieu geuleuh ka anjing da tibalik atuh bener teh Kang pada proyek waduh apa aya hirup teh di anjing teh aya nyawaan da jelema mah ukur bisa nyieun oge anjingan dina karet nya sumohon jajadian anjeunna wungkul eta teh wallah lamun ka jero mah bener aya cangkang cau di jalan marukana lain ayat-ayat Allah teh eta teh ku urang teh Allah kumaha lamun kajejak batur heug ti seureuleuh gedebut anu labuhna teh deui anu miskin boga anak la ilaha illallah gawat urang eta teh ayat-ayat Allah teh ibadah keneh nya Kang tekadna ucapna lampahna eta jalan ibadah ka Allah nepi ka loba nepi ka molong ngan urangna we loba ngabalieur da ieu dina hate pangabutuh hungkul laras heueuh ta eta matak can ngarep-ngarep togel biji beki we teh husu nya Kang ibadah beki we teh husu ibadah teh sedengkeun ieu mah ceuk Allah ieu mah kumaha Kang yen amal-amalan iblis teh diantarana hiji nujum ai kadua nyembah berhala katilu inuman keras kaopat judi eta teh sabagian tina amal-amalan setan bener paingan aing kamari papangi jeung setan deukeut sasak mending ngajajar teh kumaha cenah Kang ditaros lalangkeup tuur eta setan kumaha ditaros ku Kang eta rupa-rupa geunya rupa setan oge sarua we jeung jelema sami we sami lalangkeup tuur we euy ada cekeng tan cek aing teh ka setan keur naon maneh tan kumaha eta cenah ngalalangur ayeuna mah nah make ngalalang hor sing teh nganggur naon lain cenah apan amal-amalan aing teh judi inuman keras nya nyembah berhala naon deui nyembah berhala nujum ta ayeuna teh geus dipake ku jelema aing mah eueuh gawe kieu we cenah ngajedog kitu ngalangur teh ngalalangur eta geus dipigawe ku jelema ya Allah ya Rabbi geus bungkleukan anu mah itu sumohon teuing bade kumaha teuing palalaur geus kieu bener Kang paru ringkak urang jang pulang ulah lalawora teh bener Kang lamun urang ngadahar rezeki tina ladang anu haram kumaha akibatna teh Kang komo diparabkeun maka anak jeung pamajikan eta teh sacara teu langsung diracun teh anak pamajikan teh di baruang nya Kang di baruang bener saliwat mah heueuh jiga nu nyaah hayang menang nomor teh keur anak pamajikan hayang boga rezeki tapi lamun hakikat lamun ninggalkeun hakikat napan diracun sabab engkena bakal jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa ta eta nyalur ka itu nang ke ka akhirat nya bener ka bawa bener apa ngagusur meureun ka urang ke teh ka neraka
Ainar teh seuneu oh narte ai ka teh maneh jadi seuneu sia nu ngaduruk teh dadu didurukna ge sia suluhna ge sia oh teteh lumatak pangeran muarek nyiksa jeung ngaganyar teh oge ka saku makhluk angin makhlukna we kudu eling kana eta siksaan jeung ganjaran saha nu nyiksa saha nu ngagajar ya benar tuh da urang-urang keneh oh benar teteh Kang beki dieu beki kaharti gitu bagi eces ieu mah beja we digugu nuhun teu da lain urusan uing eta mah benar ya Akang layang jamu sekali musada cenah teu aya euy sumuhun menak wartos mangkaning lambang kagungan negara teh deuleu kumaha teu aya eta mah kula waduh palang siang deh Kang moal tanah-tanah Kang tanda-tanda karuksakan teh di dieu geus lalengitan di mana-mana syahadat geus eueuh dina dirina cilaka we kaituna teh da benar teteh mangkaning eta teh rukun Islam nu kahiji deuleu nu kahiji syahadat pondasina teh pondasi pecahkan ku silaing naon Kang eueuh we syahadat eueuh we pondasi darugrug teh imah teh nyanya da kekuatan atuh pondasi mah eueuh kekuatan pondasi eueuh mah eta cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntaran akang atunya eta kiai-kiai teh ustad-ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieureurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema wareg nudu kasih aing jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya teu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tengah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajeun tar kapake isuk ta eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk rasok eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum harta batur aja abu-abu manehna ngontrak tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah gitu ya ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah panteu nyaho oh dipapak ya jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman
lamun teu iman teu takwa lain dipapang tapi sia teh dipepeg. Bisa jadi. Bisa dipepeg kuli sumur. Eta pajapo. Tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun. Atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui, mengkol deui. Pada hese di lempeng na. Hese. Tah, lumayan deuleu. Nu matak supirna sing bener teh heuh hatena. Teu piraan ngabersihkeun hate hayang bagja mah. Qad aflaha man tajakaha. Jadi ha di dinya domirna kana hate. Jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena. Eta teh hate. Oke, we meureun tuluykeun deui, Pak. Geus dempe. Ada lepar. Nah, da lebar atuh. Ganeng moal. Da ieu teh ilmu. Tong nyaritakeun ilmu ladan anu mah. Bener ada ganeng ah. Lebar. Teuing butuhkeun teh naon. Sakitu hadirna teh di lebar. Gitu, Yang. Lain dikaregepkeun Ngan sakieu we ti dewekna. Mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjroman Japarko. minyak rambut kebaheula coba. Sing balik sia ngomong teh. Engke aing kumaha lieur ku sia. Mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun. Eta hirup kudu Lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong. aya nu basangkal. Eta lakonan. Tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah. Aya nu sok luak leok dina pikir. Pengalaman naon? Adam naon? Kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik. Adam Hussein. Aya Adam main. Adam Jordan aya. Alah. Nabi Adam ya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh Aya rohan. tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tak jadi we hirup aya rohan Tuh geuning. Eta candi sanenyo acan ngadenge acan so cing cerdas signya nama pinter. Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirupna teh karek bular giler panonna teh ngan can aya awas teu gini can aya denge kakarak usik Karek bentuk panon. Tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat, para malaikat, geura sujud maneh ka Adam. Sarujud. Di antarana naon? Nu karasa ku sia. Oh, da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho. Tah eta nu matak loba nu pasehat teh. Teu pagih barangna. Nya.
para malaikat teh sujud lain nganu hati kitu lain sujud si sakali deui loh sia anu ditah teh pikiran wantu cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam diantarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai ka itu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik malikeun teh anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun deh ka urang naon nafsu tak eta bisi teu pagi barangna ku sia ya Allah urang kene ya Allah ya Rabbi benar aku bunuh ku ge ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu mata ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gara deuheusan teh kolaborasi luar biasa aya bawaeun balik pan nya Pak namurukan gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak hah nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna aya roh kanjeuna itu tinggal aya eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamuk di mana eta di mana ti dunya kapanasaran kawani kasieun heuh ti dunya tah eta nu tinggalin mah kakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon ka ituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun da diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikoretkeun naon akueun sia diri sasampiran waduh kaharti aja nama beren mah ana aya di kaler nu kitu ana aya Yahudi Yahudi nepi ka kitu kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we sia tadi alah kumadalang we jang eta ulah baru aku ngerti
tanya ke lain hari-hari ke kolot teh lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses kan ada aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ya pagawean dengan ukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji loh lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek marsihanana tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok istri herang panon lamun kitu mah istri herang panon batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu we jiwa teh dipake mikiran batur we sia goblok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah cing nepi teh kana rasa oh kain nu nyaho ugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang peh jalan ke desa popoe eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah maha hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat cing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampahkeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok jauh kira gitu karena usaha atuh lupat teh kana dunya kieu we atuh ieu kieu we ieu abe si lain jadi ubar jalan ka sawarga marumit nah eta we pikiran rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke neraka nya babari harurung harerang pika bitaeun dulu jang teu nyaho jo jurali teh urang teh sagoreng teh matakula kabita mode abdi gitu budak ngora mah heula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh ari geus bageuning hare-hare nongong we pagi oge nongong we ya gitu jawab ku akang atuh keur noron gitu udah mana eta cing kana ngomongkeun halus bieu tak itu dulu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake tak urang teh asa berat teh kana bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar di masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu dek kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah
hadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal Eta mah heulanan patokan urang. Jauh tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah. moal siap kopi we siling teh cicing lanan Aya ieu ge kopi mah loba. Usaha. teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang Ulah carekan kan. heueuh jeung euy nanyakeun agama efek kitu deui Eta adat teh. da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah Jang nafkahan. da kudu dahar meureun Berbay jeung tibatan maling mending nak dagang kopi kopi. Berbay tong dicarekan. tah kitu jang geus heulanan sepi ka ijanya Kayak di mana aya waktu sambung deui. di mana aya waktu urang ngobrol deui gara lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting Ti peuting. urang ngobrol Berbajana sepi jempling. urang panggihkeun sajeun tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud silaing Eta. hah Itu siapa itu sateu mudewek acara. oh nyata keunai pangkat urang mah pangkat rakyat ieu nya heeh eta nu galede gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana Agamana. ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu tapi nah buat nu korupsi Mending geus eueuh khawatir. ai paniatanana mah nyaah ka negara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal Dina dan akhirna ka itu tah teteh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina dek mah kana kakawasaan Karena kedudukan. lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara Loba kasieun. jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan Teu sudi teh. nah borangan sieun ku jurig lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus Buka mobil mewah. duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi teh Ai pagi kabur geuningan. nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh leuh Bari jeung fakir miskin mah ukur dahar. lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing Wawa leuwih. Yang teuing bakal leuwih akang mah ulah wakak kitu kana antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur sama bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang Benar. oh begitu ya Itu doi. Eta Om Bandi. terima kasih atuh dawala atas perhatiannya Terima kasih Toy. kembali tah kitu jak kajeun nama urang balik we kana pokok urang Balik dewe ka asal. salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa Eta pokona mah ieu nama urang mah. ngan mi HP eta hate lamun si laing dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh Ieu bisi ka doktrin bisi ka pangaruh. bisi aya nu nyuci otak Kade. dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri Bunuh diri ta eta kade.
tong boronya kadiri batur diri sorangan geus dari pikajaan dosa gede eta teh gede dosana teh deuleu diri sorangan apa jihad alah jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing jihad walu nah sia teh menika malinaan kaleuwih teh pangeran oge teu resepeun ka jelema sok kaleuwih nah sia teh atuh da beda jeung urang agamanan mah tak perlu dibom itu si goblok amui boa pikiran jakal ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngabeledug iya bom hukum mending bau awak jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum lain ngabom batur mending bau awak jeung bau akhlak heeh bau awakmu ya lir pendra yeige barang nuju raos aya dina obrolan keagamaan dok wah ulah kaget wah naon teh jak luka teuing naonnya beok gitu moal sabun tukang tahu meureun odol keur bobogok sada ieu pak sada dunungan pak sorana mah saha bapak dulu itu ujang sora suruh juragan agung jak ayana kira aing nyuguhan ku naon jak naon buncit hayam apan geus dijual hor jeung lagi dijual ka Pajasin gurame atuh gurame nanahaw ya teh di balong batur namun urukan ngabalong barukan ngabalong urang si teh digawe bukan boga balong sampe atuh rambut karek cep mending hirup teu meuneu waka boga wah ulah kaget wah geuning ieu teh Bapak Panglima ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun wah damai aya hibar lu geuning ieu teh Bapak Brigjen aduh Bapak Kabupaten aturan rawuh lan nuhun bot sageur aya hibar lan ti abdi ge anom ngahaturkeun semakaturan rawuh nuhun atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe wilujeng ngadangukeun maksud pinangki gagal Ege kulo lain-lain badak
What happened? Diuk heula lanan. Diuk heula. Oke. Teman-teman datang semua. Teman-teman. Aya teh wakeun euy piranan jelema tiluan. Pira tiluan itu kan sakeremel mah. Naon kayak diuk. Gerakan naon lu? Kesumanap ka Sumedang ka Parung ka ujung daya. Semangat urang berjuang. Wanita korban jiwa. Pak Asal. Aya naon? Kelanan diuk. Lain jual cium kuas bancil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Kaciri lain agama Islam nanti. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Mantak teh malah. Heuh nyaho aing ge Islam. Lain agama Shinto. Islam. Heuh nyaho aing oge Islam. Mangesa di Lampung lah bener teh. Nya. Heuh nyaho Islam aing maneh di saduana. Kalaka di Kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itakuloha hakotukotihi walatamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaho sehingga can aya dina jalur kaislaman. Heuh nyaho Islam. Bolot gini. Bolot kan budak teman. Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana oge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasi Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegung. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh.
Maneh masalah nah cek maneh tadi di Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati sia nu bodoh mah belum ka Sidratul Muntaha nyaho lain muntaber muntaha anjing kudu didagor si eta mah ulah ngaheureukeun agama sia nu budeg bolot bolot nah ieu maneh komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap sih Ramadan nyaho aing oge Ramadan lain Roma Irama nah teh aduh anjing ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ngarti teu maneh nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk geus dia ngobrol jeung aing diuk maneh diuk di dieu entong loba omong diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji muntaber bener leuwih bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jeung apa da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek maneh ngarobrol aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge asa dilalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy nuhun dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim nyaho aing oge nah lain Sarman Ibrahim mun hayang ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon ayat tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala ngarti sampean mangga siap sabaraha jalmi aya meureun aya opatan mah wayahna kurang kudu dilengsekeun bantuan satekah polah dunungan urang siap burok tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh
Ai buruk teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji atawa kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho his Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Duh. Ngeus kan bae tong didenge. Tak kitu wayahna siap aya pada lumapasnya. Para rugu dakwah teh. Ongko dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kala labur geuning mustamina. Karena soca ai maneh dek ka mana bade nabeuh nah teu uninga abdi teh jadi dalang ajen mana si kawan ini sawios abdi lah bade ngiring nemak lah naon ngiring nemak boga panahna boga gaduh mana ieu sih di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein di Baghdad ieu pusaka Baghdad teh senjata kimia pemusnah massal kiraha maneh menang nu kitu kamari waktu ningal Piala Dunia di Afrika nyimpang heula ka Irak belah manaeun Irak teh belah manaeun India nya di Bogor ka kidul nya kaluar ti Cakung nyingkah sia buru-buru naon healing bisa kasabat healing kasabat di korot eta akang mah lepas pisan awas senjata dewek masuk murang maring sok kamu pugu darah tinggi senjata aing mah sok kamu pugu senjata akang mah tembak aing lah haling duala siapa naon ri akang ongkoh nyumput tuh nya tukangan kai irungna nolol dapanya lah eta irung ulah ditolongkeun ka sabot nah pan kuring mah di tukang oh nah itu naonnya modar siapa
Hush. Hebatnya teh makan abdi. Nak usahakeuna ku abdi. Tingali heula panahna. Panahna tingali heula. Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Bucir. Udah jauh dunungan malemes. Nya nu agan geuning ieu mah. Ada mah keling di amok. Kan dunungan nu akang. Nu akang mah. Oh, anu dewe ka mana nya euy? 7 tahun. Kaget deh ka euy. Wah, babas kadakan geuning. Kabinti. Kang baca dia. Tas senjata. Lain naon eta Aden. Hare-hare we nu boga mana? Sana pendangkeun Aden. Sakitu deukeut kali wah. Dekat cuek nu boga. Iya geuning gede. Alah. Loh. Lain mana teh dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami. Kali angke. Ameh babarinya lambarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas. Asli ide. Nama saya? Heeh. Manya. Kuring teh minang pan dina koran dina TV teh apa karupa kieu? Kekelanan. Ingat-ingat lah. Oh si Zule. Alah. Si Prikitiu. Woi, tiak. Ya cek aing oge deh kumaha ya. Ajik. Pakai maco. Goblok sia. Itu. Hei, kolina. Ye meni lingas. Di dia sia tadi dia tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi ngejar. Hei. Muni ngagolosor. Lihat kanan. Doa di bobodo mah henteu nyingga. Tapi Kemana, Bio? Weh, goblok. aya naon? Gelo bujur aing di kitu we terus. Ya. Gelo entong makajeng nyekek sia eungap, entong nyekek sia kurang ajar. Wah. Iku manen. Hai gara-gara. Ya. Kang. Bapak saya di mananya ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput ke. Hei. Waduh bau. Sugan teh moal datang deui euy. Salamet nya ka dieu aya dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia, musik sia. Ulu. Ayo usik Eta Kang jelas. Wah, baru kada beunang meureun. Wah.
Ditempo begitu. Gelo ngabinti hoi. Ngabinti hoi. Iya, modal sa. Anjing. Kita gerakan nahawan eta. Hebat dulu. Weta. Besar. Iya. Oh, siap. Aya eta akang tentara. Nyanyi tukang silat ya jelema. Iya tah. Iya. Wih. Wih, wih. Dari kakak. Wih. Wih. Aya eta dipunak. Ingat dong dibawa ulin gitu ah. Oh, serius ya serius. Oh, iya. Ari sugan jeung lain ahli silat. Wah, musik atuh. Gelo. Tah yang kon. Iya, tah. Iya. Iya. Mereka bobohan. What? Lain tadi mereka kesempatan gua antep men. What? What? Anjing aya. Gelo si anjing jambak si Sinawan. kanjut aing dipencet. Oh. Iya. Ngerasa bagus pasti net. Gelo ieu leutik-leutik ieu mah. Usik nama. Musiknya lain lumayan sih gue. Udah. Aduh. Tadi ya siapa? Gelo amun saya. Akang rek nahawan. Rek nahawan obat. Anjir, mun gede dulu. Lain akang gareuleuh lah atuh. Besar amat. Harupkeun kayaknya tak ka sungai. Alah. Ya anu bapak dewek eueuh. Oh teu aya Kang. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, nah ka mana tuh akang pikari Bu silaka euy. La naon kali sia? Pikari wangen. Itu di orang santa juga nama. Aya nu lah. Lapor. Dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna ge da loba atuh. Kumaha geus ieu bapak aing heuleuh. Atawa milu ka rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Tapi da tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. Da ka Jati Makmur we ka dinya.
Nyata kacamatan kacamatan Pondok Gede nih Bekasi. Nah aya naon dinya Kula warga besar Kasultanan Madura di Nararaga Mieling atau Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA gitu. Hayu atuh urang ngadirgah hayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan, bulan suci. Eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu ah. Yayasan Amalillah Pusat teh koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat, Departemen Perwakilan Pusat, Perwakilan Pusat Urusan Kenangan R. Cakraningrat di Kasultanan Madura salaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana. Urang kainya sekalian minta ongkos. Rek minta dolar lain. Lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan. Pan geus teh. Habeun we lain keur panayagan. Engke panayaganna panggung engke. Hayu atuh moal macet gitu. Kan bae urang saselek we. Berenangan Bapak, sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung. Nya. Cugening ti Yayasan Amalillah Pusat ye. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah. BPP Yayasan heueuh. Bapak R. Peri, ieu mah Bapak R. Peri Suranto. Mawar bodas cenah itu. Mawar bodas akang. Anu kitu teh geuning. Mapai jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeuntuy. Nu penting mah asa nepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora sugan anu kolot teu nyusul. Nah, ya teh. Hirup teh dunungan masih waspada. Sangkan manghitung lahir sehat batin larang si kamuya sangsara lahir sehat batin larang si kamuya sangsara
dan cita-cita siapa menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana gonta ganti Purwakarta neangon jalan ka desa bati bengon na panipa neangon pujaan rasa hop naon make dieureunkeun detali kira-kira terarido mana atuh sia teh tong maksakeun teuing maneh tuh kajadi-jadi penyakit atuh make jeung terarido segala mawar bodas mah dangdutkeun geus sok oh nyata gitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can anggeus geus nyieun deui mun teu kau preureuh teu kau preureuh sing da sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui kaera gede Bapak R. Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nyanya atuh akal lain biaya canyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sararea teh ageng keseniman teh ka seniman bawa ka masyarakat masyarakat burokan teh bakti sosial teh ageng sok dalam mau dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki manangap wayang pan kabagi sararea pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh teh heeh nu mata garepek seuri we sapoe teh eureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur teh awet muda teh heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh mun kasep gitu padahal hayu suana mah teh tos 18 tahun dapat terus mah 18 tahun mah budak heeh kana beuki cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Pajinang Raina Pajinang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan belaan cul nepi ka barang kirim ongko lengkeng mah udud mah leuteunana canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kurupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina ti Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wado Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sila lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul dulu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh Raya nu matakkeun lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ciki we ngagulak-gilak si cepot
bisa ablang-ablangan tapi lumayan ablang-ablangan bawa akang deh. Bisa ke luar negeri Jerman Belanda Inggris Prancis Amerika keliling Eropa bisa. Tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit. Oh gitu benar kan. Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Matak ke mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu, lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naek, anu ngaronyat. Nu ningkat bener. Dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman. Apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi. Ngigelan zaman kumaha we carana? Dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik. Da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor. Obore mah juru panggung. Ku juru panggung ngabebeula. Sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we. Ngarepe keur mah geleder yang irungna teh. Benar kan? Tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik so sistem. Ieu lamun di udag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh agamana mah biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul. Ku uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihkan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya leutik benar kan? Ceuk aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Ceuk kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hote, jalan aspal, jalan tol nah eta teh meunang nu buntung. Benar. Meunang kokod teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui bener. Sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto. Cenah eta teu hasil wae, wajar biasa teh mah. Tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa. Sampai berhasil luar biasa. Betul. Nya. Bener kan? Sampai berhasil. Nu matak nya lobah dieu kudu ngalagu hirup mah. Nah urang teu ngalagu gitu. Tapangna loba pemerintah, oknum-oknum pejabat loba di demo teh. Naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena.
dina ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gamang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda. Beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalageuna moal anu ngademo. Cing contohan Mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang. kai jeung panjang kaos kereta api. Gara sok lagukeun Gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Mangeuna. Jadi tunjang Barengan ku Saron 2 antara Saron ka hiji ka 2. Tuluy Gener, Bonang jeung Rincik, Jenglong, Rebab, Kendang, Sinen, Dina jaman pawangunan jaman negeri kesatuan tah dewek ngiga, lamun tayang kenangan cing napa. persatuan alamat abut-abutan kokonakeun persatuan perlu kokoh jeung kukuhan Dalam mun teu ditipu kitu mah moal dikenangan aing. Aing Berlin. Urang ketipu ku si Akang. Heeh, tak kitu politik teh euy. Mun lemes. Lain lemes kitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga moal dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigana dikenangan. Lain kepancing, Rin. Heeh, gitu. Tah, moal anu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun. Udah ngalageuna. Coba lamun Saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji Salendro. Hiji Mataram. Ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geus sok. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda ti nu bieu, teu puguh dengekeunana, teu puguh tuturkeunana, lieur ka aingna ge loba janji teu puguh. Arengheng teh bener. Arengheng. Pak Jejet ku dedeuan teh bener. Teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang. Make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge. Nah, ieu geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Gerepek pikir ku siana naonan kitu pedah. Bener kan? Nya. Alus mimiti. Alus mimiti. Alus disetar goreng dipinis. Tah komo ayeuna bulan Agustus apa eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegur merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula, ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui. Nah naonan gara sok? Pikir ku ya. Baheula mah tina berjuang heula. Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge. Apa pait ketirna. Gitu. Eleh keneh ku paningrat ye duh. Nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kanu alit teh kitu ceking oge mudah-mudahan panjang yuswana amin
tambih-tambih deui rezekina amin geuning ieu aya daek dikocorkeun merejekina ka urang heuh teu beda we ti balong beda balong kumari akang balong saat laukna kok kocopokan